Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun darahmah anak-anak mugia hidup sadaya aya dina kaayaan sehat walafiat. Tepang deui sareng Ibu Santi dina pengajaran bahasa Sunda. Dina ieu kasempatan Ibu bade medar bade ngajelaskeun ngeunaan paguneman. Tetapi dina bahasa Indonesia sok disebut percakapan. Ieu teh pengajaran bahasa Sunda kelas 7 di semester ganjil. Wilujeng nyakseni. Naonnya ari paguneman teh? Paguneman nyaeta obrolan silih tempas antara dua orang atawa leuwih. Ya, jadi ini teh paguneman teh ngobrol gitu ya, saling bersahutan antara dua orang atau lebih disebut paguneman. Paguneman ngobrol atau ngawangkong teh mangrupa hal nu mindeng dilakukan ku urang dina kahirupan sapopoe. Jadi percakapan itu tidak jauh dari kehidupan kita ya, pasti kita teh akan ngobrol gitu ya, bakal ngawangkong gitu nya. Sabab urang teh makhluk hirup anu dipasihan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala teh nyata tiasa nyarios. Oke. Ngawangkongna mah bisa jeung saha wae. Kitu deui ngeunaan jejerna bisa ngeunaan naon bae. Jadi ngobrol tuh bisa sama siapa aja, terus temanya tentang apa aja, terus tentang apa aja juga boleh gitu ya diobrolkan. Oke. Nyata kang ngawangkong. Dina karya sastra paguneman sok disebut dialog. Omat dialog. Dialog teh percakapan dua orang atau lebih. Kalau misalkan percakapan atau mono sendiri gitu, ngomong sendiri suka ada kan ya di sinetron atau di drama atau apapun itu ada kan ya. Nah itu disebut monolog. Tapi kalau percakapan atau paguneman sok disebut dialog. Hal-hal nu kudu diperhatikeun waktu keur paguneman. Jadi dalam percakapan itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya oleh kalian. Anu kahiji ngaregepkeun nu keur nyarita kudu daria. Jadi kalian harus menyimak lawan bicara kalian atau yang sedang bercerita kudu daria. Daria itu sungguh-sungguh. Ulah kieu nalika hidup ngobrol sareng mama, sareng bapak, sareng rerencangan, terus diantep we teu diwaro kan nyeri hate mun teu diwaro teh bener teu. Tah jadi kudu diregepkeun, disimak anu keur nyarita teh nya. Anu kadua henteu motong kalimat atawa ngaganggu omongan batur. Iwal dina kaayaan nu perlu pisan. Jadi tah saat kita ngobrol gitunya agunem catur atau paguneman terus tiba-tiba motong kalimat, motong pembicaraan, apakah itu sopan? Tentu tidak sopan, kecuali dalam keadaan mendesak gitunya. Eta oge aya sababaraha hal anu kudu diperhatikeun lamun jakeun motong kalimat. Biasa nama sok aya dina sidang-sidang gitunya, biasa nama diawali dengan interupsi, misalkan teh angkat tangan terus bilang interupsi, seperti itu nya. Jadi ulah motong kalimat atawa ngaganggu omongan batur. Anu katilu nyarita kudu daria, nyaritana kudu bener gitunya, nu dicaritakeun teh jelas gitu caritana. Terus bentes di dieu teh hartosna a i u e o na jelas gitu. Terus tetela teh berterus terang, wajar gitunya obrolanana teh. Terus henteu aya kesan nu cowong, tidak ada kesan yang tidak baik gitunya. Jadi tangtuna eta paguneman teh pastina nyaritakeun hal-hal anu hade gitunya. Nah gitu paguneman teh. Nya emang sih ngobrol mah naon wae ge tiasa gitunya.
bahasa ulah kasar gitunya. Upami nyarios ka sepuh teh jangan kasar ya. Anu kaopat, nyarita kudu antare henteu gancang teuing sarta henteu ngayayay. Antare teh kecepatanana kudu sesuai nya. Henteu gancang teuing serta henteu ngayayang, henteu gancang teuing. Mun gancang teuing bakal kadangu moal nyarita. Nah, henteu kan siga rap gitunya, emang rap gitu. Ya beta rek nyarita kieu isi eta teh kieu. Aduh, gancang-gancang teuing kitanya ulah gancang teuing. Terus henteu ngayayay teh telat gitunya lalaunan teh pelan-pelan. Aya geuningannya dinu hiji sinetron ngomong teh lambat teh terangkan ya apa kabarnya. Aduh kaburu tunu atunya ari kitu mahnya. Jadi gancang teuing ulah, lambat teuing ulah. Jadi kudu pas si kecepatanana teh. Oke. Anu kalima, naon-naon anu dicaritakeun ku urang henteu mengpar dina jejer anu keur diobrolkeun. Misalkan kalian teh sedang menceritakan pelajaran bahasa Inggris gitunya. Tiba-tiba kalian teh gak nyambung. Tiba-tiba kalian ngebahas tentang sepak bola. Kan beda gitunya. Hiji-hiji nyarita teh. Tong sakaligus dihijikeun. Jadi bereskeun heula carita anu hiji tema eta tuluy upami beres obrolanana tiasa karena tema nu salajengna gitunya upami ngobrol teh. Anu kagenep nyarita ngagunakeun lentong anu merenah. Lentong teh iramana nya tarik jeung launa. Ayeuna kalian misalkan teh ngobrol gitunya bari jeung poporongos nya atuh sieun nya lawan bicara urang teh tah tapi kudu pas gitunya ulah poporongos oge gitu ulah popolotot ulah artinya kade komo ka sepuh hidup gitunya omat tapi harus menggunakan nada yang sesuai gitunya. Kalau misalkan lagi sedih menceritakan sedih ya berarti orang teh nadana sedih oke gitunya. Jadi pas gitunya teu poporongos teu lebay pokona mahnya. Anu katujuh nyarita di barung kurangkuh anu merenah sarta pasemon anu marah mai. Nyarita na kudu barengan rengkuh teh kayak punten gitunya si pundak teh rada bungkuk sedikit gitunya upami hidup nyarios sareng sepuh hidup atanapi jalmi anu umurna langkung luhur ti hidup sadaya gitunya kedah merenah gitunya ulah lege gitu lagi bisa dibaledog gitunya ku batur jadi kudu iya we kudu sopan gitu serta pasemon teh raut mukanya kayak gimana harus berseri marah mai teh seri gitunya berseri-seri bahasa Indonesia nama ulah bau zaman dulu gitu tanya tapi kudu teh kudu marah mai cek orang Sunda mahnya contohnya tah seperti skillnya rengkuh sareng marah mai gitu. Ning pangmelikeun gula beureum ka warung. Mangga mah bade sabaraha kilo ngagaleuhna? Sakilo we ulah loba teuing. Mung eta hungkul mah atanapi aya tambihan deui.
Oh nyanya eta we ning minyak saparapat. Nahi duitna. Sapertos nama cekap mah. Sok sing hati-hati di jalanannya. Nuhun mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, nembe atos ngaregepkeun penjelasan ti ibu ngeunaan paguneman atanapi percakapan. Tah ayeuna aya pancen atanapi tugas paguneman hiji. Hayu anak-anak kerjakeun pancena di Google Forms. Ieu linkna nya aya. Salian teh eta link mengerjakan soal ada di deskripsi. Oke, di bawah ini. Sok. Ayo kerjakan. Ibu tunggu ya. Kung sakitu anu dipikahatur.